Bruh. Pamana budak teh aing kita kali ieu ka sawah mantuan nih hese di titahna teh. Halo, di mana Jang? Dit. Bruh. Titah hayu bantuan ieu rek mah ieu sawah rek sorangan wae coba. Bruh. Buru gerak tidak ganti jam 8 kene ayeuna geus jam 3 tuh geus reka maghrib. Kumaha gerak-gerak gerak. A few moments later. Gerak. Bruh. Aing mah rek malam mingguan gagal meureun ieu mah kalah sitah ka sawah Bruh. tuan masih. Hei, Bruh. Aing tingali atuh aing rek malam mingguan geus dandan rapi kieu tingali make sapatu buuk geus dipomet. Aduh ayeuna mah malam minggu libur ya teh kuduna mah. Bruh. apa namanya? Kan iya bantuan di sawah, sawah. Bruh. Sakedeung bobolokotan saeutik mah wayahna pan ameh supaya bisa daang. Kuntul. Oke boga beas meureunnan. Piraku kudu dicopotan deui aduh geus dandan rapi make sepatu buuk dipomet. Ayeuna teh malam minggu eta wayahna bobogan kumaha coba aduh. Ayolah diuk. Ayeuna ya malam minggu boga duit. Palingnya ngabobok di celengan aing eta ngumpulkeun 2000 Bararumuk bumuk. bolong. Masih bolong buntutna teh bolong deui. Api-apina teh Bruh. beurit ngakanan duit. Ya lain gitu. Bruh. Kan bisa digantian ke tempo gajian aing bisa ngegantian Pan ayeuna gantian ku tanaga. Bruh. Ieu beresan heula sawah sakedeung. Malah ka pake kostum naon eta sawe coba mereka mana? Iya mah anak muda tuh anak muda ya, ya orang mah nama paling- anak kolot. Ini mau bisa gitu anak Paling kolot jauh mah di duh, organ. beda jauh anak muda jeung anak kolot mah. Paling ge organ Kumaha dihareup sih? nyaho eta ka orsel lah. Paling ge ka orsel opak panjang mah organ. organ gitu ge enak ningali bol. Cek. Bruh. Tuh aduh. Geus ayeuna mah bisi magrib manten eta sawah urang ieukeun urang beresan. Geula ieu rek ningali organ yang bisa dumpak ces. Yo, organ teh minimal kudu nyekelan duit gocap. Enak tong boreng goceng soe ge Kan eueuh. bisa eta dicokel saeutik gitu. Pasti geus celengan deui eta teh buntutna bolong deui. Kumaha ke gajian gampang atuh gajian mah tinggal gesek gitu. Gajian teh ieu can setor motor pan can beres itu motor setoraneun. Bruh. Panci setoraneun. Aing mah ngandalkeun gajian teh can setor motor.
Ye, lain gitu mang eta mah kredit beda deui atuh macet sekali dua kali paling oge denda kitu. Bruh. Aduh, sok disarwakan aing mah sok bingung tuh ah. Bruh. Heuh, itu perkara setoran. Angger aku udah di pikiran, mana ngomongkeun gaji juga anu juga PNS wae gaji ge para pata PNS nih ampun. Geus ayeuna mah buka eta masker, buka eta sepatu, buka jaket, arek bobolokot di sawah pake kitu. Leuheung mun alus jaket obralan. Aing gagal mun ayeuna mah ningal bool bini teh duh. Geus lah kieu ayeuna mah sawah deui aduh. Bruh. Sok geura Bruh. buka eta ulah ngacaprak wae engke magrib manten geura gawe hanteu ngadon ngacaprak we jeung ngacaprak. Geus bantuan heula di sawah. Bruh. Yang saya enak mah orang ke sawah eta buka jaketna kunaon jadi papake wae jaket. Bruh. Ya mah gagal mun yang Lain gagal dah pakai jaket ke sawah rek nanaonan leuh mun jaket alut ya bobol. guys, ayo mah. Gerakan. Sok pulang Apa ngacaprak bari? wae. Bro tuh, urang beresan sawah. Nah, ada ke sawah ngarokok kuku mah. Kagok ieu 1000 deui tingali tuh sakedeung deui. Bruh. Ayo. Tah ieu bereseuneun, tah bereskeun. Ieu beresan. Pulang malam mingguan. Bruh.